rokok jang sorangan, kenyot sorangan, beli mumul beli sorangan. Nur, beli rokok kersalaki urang, rokok Magnum, sabaraha? 28.000 cek. Waduh, mahal pisan gening. Tong sakitu atuh 20.000 we. Ari cek, da ari harga rokok mah standar, teu bisa ditawar. Harga dage ge sakitu, ti ditu na oge. Mun bisa mah atuh Nur, hargana tong sakitu. Mahal pisan. Aduh, ieu rokok mahal pisan, sabaraha kiloan beas ieu hargana. Geuning mahal pisan harga rokok teh Nur. Lamun ece hayang menang harga anu murah, meulina ulah rokok. Naon atuh? Daun kawung. Meulina ka pasar gerak ka toko bako, eta murah. Heeh, mun daekeun mah atuh paksa cenah daekeun. Meuni reuas atuh Nur, ieu harga rokok nepikeun ka mahal. Eta mah harga 28.000. Batur mah leuwih mahal ti sakitu. Ece mah meuni medit mau dikersalaki ge. Lain kitu atuh Nur, da rokok mah meulina keur manehna sorangan. Ayeuna meuli we tambahan deui ku endog we saparapat. Sabaraha? 8.000. Tuh, mending keneh meuli endog, murah 8.000. Didaharna ku sararea. Coba rokok ku sorangan. Atuh ece ge bisa sakenyot ku ece, sakenyot ku salaki ece. Ah, embung. Tuh tempo ieu tidak baik buat janin jeung sagalana. Nya atuh bae aing ngarti onaman. Heeh, da salaki urang mah wah kalebar. Hayo we ngarokok, sakitu mahal. Geus we, endog jeung rokok jadi sabarahaeun? Jadi 37 heunceu. Yeuh. Aduh, meuni kabina-bina harga rokok zaman ayeuna nepikeun ka mahal. Mending keneh meuli endog kadahar ku sararea daripada rokok saukur ku sorangan. Heh, ibu-ibu, urang teh nya tanggal 18 teh mulai puasa, poe naon nya? Poe Kemis, tinggal nungguan sababaraha poe deui eta oge. Heeh, teu karasa nya. Puasa engke mah ulah loba kumpul-kumpul, engke sok ngagibah. Bisa ngurangan pahala urang. Cek, kunaon mah ulang wae mikiran naon? Abi teh keur mikiran Cah Haji, kamana neangan duit injeman? Sakedeung deui puasa jeung lebaran, abi teh butuh duit. Keur meuli baju, keur meuli emas, hayang pasang bulu mata, hayang direbonding. Sementara duit acan aya, kamana nya neangan injeman duit? Meni parah pisan ece mah nya teh mikiran naon? Ari taun teh mikiran neangan duit injeman. Demi bergaya ece mah. Oh, puasa naga acan geus sibuk mikiran gaya kelebaran. Cek, fokus bulan puasa mah urang teh ibadah. Konsepna lebaran teh keur ngarayakeun kemenangan. Kusabab geus puasa salila sabulan. Lain eukeur acang gaya-gayaan. Sesuaikeun jeung kemampuan cek ulah maksakeun. Hayang katingali uah saat lebaran. Oh, siga nu dek puasa wae we cuma. Sakitu karek puasa setengah poe oge geus masak Indomie. Nice.